Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangajaja sareng para pamilon serta Ibu Jalija Fajriah anu kusim kuring dipika hormat. Puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu patarosan maparayan ka urang sadaya nikmat kesehatan. Sinareng kesempatan sahingga urang tesa patepang lawung, paamprok johok, patepang rarai dina ieu kesempatan dina hiji kawilujengan. Selawat kali salam mugia tetap dilelarkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu hilap ka keluargina, para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umat dugi ka akhir zaman. Amin. Tepakeun wasta pun hadasi pamulana bi di kelas IPA 8 sim kuring anggem pancen janten tumbuh catur teu hilap ngaturkeun nuhun ka Ibu Jalija Fajriah anu kusim kuring hormat sareng rarencangan anu kusim kuring dibanggakeun parantos nyempetkeun waktu tiasa dongkap dina ieu acara. Kanggo medal sareng ngadiskusikeun ngeunaan pentingna ngajaga protokol kesehatan, ku kituna supados henteu nyokong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawalaku awasan basmalah. Hadirin anu kusim kuring hormat, Saat acan nicak kana acara nu salajengna supados teu aya salah sim kuring bade nepangkeun para pangajejer anu bade ngadugikeun ka pandanganana. Pangajejer nu kahiji nyaeta Bapak Rojiun MPD salaku Wakasek Humas anu bade ngadugikeun materi dinten ayeuna. Wilujeng enjing Bapak tur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih naleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandangan ti para pangajejer. Sumangga ka Bapak Rojiun anu ngadugikeun kamandanganana. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun anu atos ngadugikeun kamandanganana nurutkeun matena sawala pentingna ngajaga protokol kesehatan teh penting di SMA 1 Majalengka sareng sakitarna sabab pikeun nyingkahan urang tina virus anu nyerang seueur jalmi ting ora nepi dugi ka sepuh oge. Urang sadaya kedah saluyu sareng protokol kesehatan sareng rekomendasi pamarintah sangga penyebaran virus tiasa diputuskeun. Salajengna disumanggakeun bila aya patarosanana ngeunaan sawala penting ngajaga protokol kesehatan. Hatur nuhun ka Rian anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosan nyaeta kumaha ngajaga protokol kesehatan. Sumangga ka Bapak Rojiun kanggo ngawaleur patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun anu tos parantos ngawaleur patarosan ti Rian anu geus siwaleurna nyaeta sareng cara 5M. Nyaeta nyeuseul leungeun, nganggo masker, ngajaga jarak, ngajauhan balarea sareng ngirangan mobilitas. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse, alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksaan kalayan lancar. Ku kitu hayu urang sasarengan nutup ieu acara kumaosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur sareng sapakara kancan nada hapunten kanu kasuhun bila aya carios-cariosan oge paripaos anu matak ngeunaan kana mana hadirin sadayana. Mun sakitu hatur nuhun kana parhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.